kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak bulu orang. Ayo masa kadar baik. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak, katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna, terus setrum dicuci, diisi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok, dicuci dalam jangka sabara tahun, berubahlah manehanana. Berarti kuari diisi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak, bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ya endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak. Masya Allah. Lompatlah ke Syria, datang ke kiai kita beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah. Tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi etalah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang. Nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS, ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai, di Syria geus aya 30 leuwih kiai, di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieu lah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Modalnya mal berit mal ceramah dia tuh sabaraha teh ceramah da geunteng target tuh pokoknya tahu. Aya geus resek we tah resah kiai resah. Mulai Abu Bakar Basir kok narima aya naon sih aneh.
karena kedatangan ISIS. Sedangkan kos itu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang satuju lantaran jangan gempur kafir. Tapi lamun ditinjau bahwa iya ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad diberondong masyarakat tu tedek beat panehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang ku hari. Tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak deui kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah malikanyana iya ditembakan ge sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak mereka karena sedegan jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pergi amat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ge teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan, maka larinya ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah cek Amerika teh nyeun-nyeun bae. Kita ke Amerika dembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung ke Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap dan nembakan orang Amerika. Ulah jadi ulah ke Amerika ing pararae. Aku hari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku hari keur mejeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh. Keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantak sehingga ada Cikupa sehingga di Citra sehingga ada biasanya bom nyasar tadi. Guys, ulah sok ulin ka Citra, loba tukang jagong di sehingga ada. Cerita karamean dunia seperti eta. Iya, secara global mah seperti kos kitu. Palestina terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun cerita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain cerita hawa nafsu cerita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang tentara Amerika salah letres deui sarua Maha Kawasa Allah. Saya orang menceritakan Maha Kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang dari itu embung perang. Ya kok mah coba ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tidak perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Ku ari embung perang. Nu mantak embung kunaon?